buat kamu. Udah. Beres eta ya haji pendek. Oh ini bos sama. Ini adalah misanan dari kambing. Udah bisa. Bisa dulu misannya nak. Hei, ulah marah. Sebab dong, nu matak teu marah kada hubungan. Udah nu matak marah. Si ama, aya hubungan berarti. Aya hubungan berarti kan. Berarti urang marah. Ketika urang geus hubungan jeung kue-kue, aya embe ka dieu seserian urang jam kieu embe. Aya terus aing mah meulin teu. Ayo sia nyin teu aing mah aing geus teu hayang. Loh, beakeun ku sia embe, sia kege dipencit aing sia. Atuh dipencit ge dibedang meuli yeuh. Ih, itu busuk salah sangka banyak nama. Heran aing mah, teu pinter-pinter teh kitu. Hubungan normal marah. Ketika orang pakai sendal kemudian turun di masjid sendal orang leungit, marah orang, aya hubungan. Lamun urang hubungan dia sebiran sendal teh aya kayak tah mah aya bae dipake ku aing. Gajan antepkeun hubungan sorga. Nu mantak urang henteu jadi sorga lantaran aya hubungan jeung dunia. Leungit sendal goblok teh si budak. Mana satpamna di dia? Ye, emang lu satpaman? Kunaon ieu? Aya satpam bisa leungit. Dilaporkeun sia ku aing. Hulu sia satpam dilaporkeun, mun ka pangi nu malingnya dilaporkeun. Hubunganna gua dega satpam. Teu jadi sorga kan dunia, jadi riweuh datang ka ieu mah. Teu salaman-salaman acan, cek pembenjikanna kok ka teu assalamualaikum. Goblok. Assalamualaikum. Kunaon ka dia marahan gitu? Ya. Teu ka. Iya pasti menerima karaksa, orang mentang-mentang susah, tapi mengenagah tantangan. Tekapang tu menang kapang ijing jelema nu sugih aju nemprak betang. Menta jaga, ulah kajen teuing teu dahar, ulah menta. Tak kudu boga tekad kos kitu. Ieu mah di mah gaya kene tapi menta deui jadi budaya eta menta teh kos kitu ke di akhirat beungeutna okos dicok-cokan ku kotok teu boga ka isin. Nah lain masyaallah dan ngepresiden saking manusia ulah sok dihareupeun jelema unta entak. Ka Allah minta mah doa ka ulah minta ka Allah minta engke ge urang kaurugan ku uyah amin barang uyah datang mah hujan wa usita gulilan becige tawakkal Allah dia Allah wa jalla 200 wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang sora. Rujul insanilan ila watalihi wa huwa darajatu bisabab amal ilmi syariat wa tariqah wal ma'rifah kama qala alaihi salam al hikmatu jami'atu ma'rifatul haqq idza amila bila riya'in wa la sum'atin li'anna ad-darajati ala thalathi tabaqat. Nasatuhuna sakehe darajat ikut tetap iata setelu sakehe palka. Fal awalu maka utai kang awal jannatu fi alamil mulki ku surga ing dalam alam mulki. Wahia jannatul ma'walan utawi jannah ikut jannatul ma'wa. Wathani lan utai kang kaping al jannatu fi alamil malakut iku surga ing dalam alam malakut. Wahia jannatun na'im lan utawi jannah fi alamil malakut iku jannatun na'im. Wathalithu lan utai kang kaping telu al jannatu fi alamil jabarut iku surga ing dalam alam jabarut. Wahia jannatul firdaus
lan utawi ya jannah iku jannatul firdaus ulama ke haji bahaya surga haji firdaus wah bahaya jannatul firdaus fahadhihi ni'amul jismani maka utawi ikilah iki tabaqat iku pirang-pirang nikmat bangsa jisim fala yasiru jismu ila alamihi illa bi thalathati ulumi maka rata pungapa jisim maring alam jisim angin kalawag telu pirang-pirang ilmu wahya lan utai thalathati ulum asy-syari'atu iku syariat wa tariqatu lan tariqah wal ma'rifatu lan ma'rifah kama qala alaihi salam kaya barang kang ngucap ingat tasya emak kaya barang kang ngucap kangjeng nabi ingat tasya ikut tetep ingat tasya kangjeng nabi utai kasalamatat ucap ila pada al hikmatul jami'atul ma'rifatul haqqi wal amalu biha wa ma'rifatul batin wa tarkuh kama qala alaihi salam ieu mah urang nyaritakeun pangbalikan urang teh di alam arwah mah suci murni bersih nusok disebut fitrah geus turun ka dunya kullu mauludin yuladu fitrah suci bersih kesucian jeung kebersihan Allah ka Allah sebab can mengenal kareta can mengenal kapal can mengenal becak can mengenal mbak can mengenal orang hiji we do dikenal teh Allah barang lahir ka dunia sesuai jeung fitrah kesucian urang mulai urang dibere makanan SGM susu G maksudnya susu gede emak aduh saya masa lu kitu bae gairah pamona teh nya keur hujan Pak Masya Allah beda karasa takutnya datang deng gede saeutik dibere cau gede dibere deui ketan hideung ditape diuli kuarima beuki jengkol beuki peuteuh gabus yem nanga goreng nu atah nu hirup ge dileg-leg bae dedelean eta karak rasa dedeleanana mimiti mobilan maju gede-gede setik nyana milu ngabonceng kebal-kebal mayang meuli kunci mobil hayang meuli kuncina kuncina jang naon atuh jang naon bungkus ya pikiran sia kunci mobil jang naon ya jang mobil tah haju deuleu jelema make pet itu susah polisi hayang jadi polisi deuleu nu make oreng eta sa banser maksudna ieu mah banser hayang jadi banser hayang jadi abri wah deuleu eta saha eta eta mah Haji Pendi make jas make sorban hayang teu hayang aing bungeun budak ge bungeun kos jari jicek geuna
Bungen budak letik ge. Mak doain saya jangan sampai kayak gitu ya, Mak ya. Beta doa aja lagi. Mudah-mudahan jangan sampai. Kan jelema mah kudu aya nu dikaharepkeun. Kudu dikaharepkeun. Naon yang dikaharepkeun di forum teh. Misalnya nyana qori kaharep bisa baca Quran. Marhaba bisa gitu kan. Eta jelema kan. Nah, ngaji bisa. Atau teu boga dan angge boga duit kaharepkeun gitu kan. Teu boga aya tanaga. Ieu mah eueuh nu dikaharepkeun. Eueuh nu dikaharepkeun. Jadi kan can jadi jelema nu geus kitu mah. Kudu aya dikaharepkeun. Nah. Ieu jelema kaganggu ku dedeulean dedengean ambeun jeung rasa akhirna nu diteangan teh eta sesuai jeung perwatakannya na atuh poho kalembur asli lamun terlena di dinya bae sampai ka pae dikhawatirkeun anu poho kalembur nu asli jelas kafir musyrik murtad dina eta geus abladina anu terlena ku kemewahan dunia iman mah aya tapi henteu dikembangkeun imanna nah ieu ge masih ka neraka keneh sebab nyana poho kalembur asli atuh ti dieu teh lamun hayang nyaho lembur nu asli mah sesuai jeung darajatna nilai jelema aya awakna mah tuh kabeh ge kitu bae waya dahar-dahar kabeh waya nginum-nginum kabeh waya sare-sare kabeh waya kawin kabeh kawin malah aya nu teu cukup hiji aya dua aya tilu aya opat malah aya nu gunta ganti nu kolotna mah cecep bae diteken cekelan ke ganti deui nu kaduana ke ganti katilu ganti deui masalah itu eta mah urusan anta mah urusan kahayang masalah dujang naon dujang urang duit aya gagah aya di urang tuh wawasan aya maning kawin atuh jarang da loba hook eta kan tidak dimanfaatkan harus lamun urang endek sakadar kesenangan dunia saha nu teu bisa boro-boro urang gagah boga duit tukang ojek nu boga pamajikan tilu ambalaya atuh nu mantak urang di dieu gagah elek tukang ojek tukang beca aya nu nyandung mah injak urang teu nyandung boloon elek tukang beca sok aja mah manas ya nih nyaritakeun kesenangan babahari eta keur carita kawin keur carita teu kawin mah leuwih babahari duit aya di urang mobil aya di urang kendaraan segala rupa fasilitas aya blok ka hotel selimut berjari banyak hayang nu mana jangkung gede Mesir aya di urang hayang batur hema malini aya India hayang anu putih semu berem Amerika Inggris ambualaya hayang nu geulis Uzbekistan juara tari sedunia aya di urang Libanon Israel ambalaya di urang hayang urang Cina teu kudu ka Jakarta sia di hareupeun imah sia ambalaya encek loba cenah ieu mah nu murah bae urang Brebes loba sarua har tidak urang deuk kikituanan asal dae loba popohoan urang ka lembur nu asli pek tapi derajat urang mah bisa babi amali ilmi syariat derajat dina syariat datang ka mana lamun konsisten dina syariat boga derajat dina syariat konsisten dina thariqah derajat dina thariqah
konsisten dina ma'rifat derajat dina ma'rifat ieu mah urusanana ruhani hayang nyaho derajat manusia ulah dideule awakna ulah dideule zahirna ulah dideule jisimna nu dideule adalah kabeuki rohanina di syariat di tarekat apa di hakikat sakitu derajat manusia zahir mah babari hayang pajar ahli tasawuf meunilah jubah meunilah sorban meunilah itek tasbih nu gede kongkorongkeun hayu wah iyalah ahli tasawuf atuh lamun bisa kos kitu memberi aya tokoh tasawuf nah lain eta ongkoh tasawuf tapi sumbangan ti pamarentah terus wah atuh ieu mah orai koros berjubah ieu mah orai koros berudang-udang ieu mah lain eta babari teh mah kos kitu mah babar ulah dideuleu teh mah kos kitu mah kuari mah dideuleu teh kesehari-harianana masyaallah asar dur waktu sholat nyana geus aya di dinya bila perlu nyana nu nabuh bedugna bila perlu sumputkeun tanakol bedugna ge teu meunang ku batur tuh bener masyaallah konsisten syariat wahara makom dina derajat dina syariat ieu mah lain aya teh biasa wayah ngariung-ngariung wayah dahar-dahar wayah nginum-nginum biasa we wayah bermasyarakat jeung kadeuleuna teh anti-antina biasa bae kitu kadang diondang ku bupati atuh daek biasa bae ke dibere berkat biasa tah mah kos kitu kadang menta salah kadang minta tambah ya, biasa syariat eta tuh sakadar ngabeberes zahir tah mah tah kuari toriko aya larangan-larangan hiji kudu hudang bae ti penting teu meunang kapihlaan kudu dihandap urang aya hudang kapihlaan ku handap begitu hudang atau lain tahajud jadi handap hudang neangan Tawa lain normal kasih overdosis. Nah, iya bente jangan mah biasa teh aya aturanana. Oh, sangkilang dahar, sangkilang minum di jero hatena ulin ka Allah. Kadang nyana aya teh daharna aya teh nginumna. Kadang nyana mah loba embungna. Diperhatikeun teh anu embung anu kunaonnya bertanya-tanya jelema lah geus moal kaharti kabelah ditu nama sebab nu kira-kira cek ukuran syariat ibadah kok nyana embungeun nu cek syariat mah rugi amat eta ganjaran nyana mah embungeun anu cek kabehan ge ieu eta kuang diperintah ku syariat nyana mah embungeun kok bisa kos kitu bertanya-tanya lah masyarakat jelema aneh kalau bang embungna sebabnya na boga pagawean nu leuwih tibatan eta aya aturan mainna tah boga makomnya na dina toriko sebab keur ngurusan ruh kabelah dieuna dibere rasa nyana teh asa deukeut jeung Allah teh asa didengekeun ku Allah asa dikanyahokeun ku Allah dengan simpul dirina boga keyakinan hiji perkara kaluar tina aturan Allah aing leumpang aturan Allah aing deuk aturan Allah aing sare aturan Allah aing hudang aturan Allah gerak-gerak jeung cicing-cicing kaluar ti aturan Allah kabeh adalah meunang Allah asa bareng lah jeung Allah kudu kaluar tina aturan Allah urang mah nu kaluar teh asa jauh jeung Allah urang asa teu didelekeun ku Allah urang asa teu dikanyahokeun ku Allah urang mantak berani urang sebab poho Allahna asa teu didelekeun main HP kamalinaan tek ti mimiti nu perlu datang ka setengah perlu datang ka nu teu perlu datang ka nu haram
Mending orang kolot. Asa naon? Asa teu didelekeun kan gua. Jauh kan jeung Allah. Nonton TV terus bae. Kesesenangan, jauhkan jeung Allah. Tah, eta lah. Teu boga rasa ketika geus boga rasa moal selempang. Lantaran boga rasa asa bareng jeung Allah. Sebab naon? Sebab hiji perkara nu kaluar tina aturan Allah, sugan aya nu kaluar tina kudrat iradat Allah moal aya. Geus ana moal aya nu kaluar tina kudrat iradat Allah, nyana asa aya dina kudrat iradat Allah 6 tahta miqdaril sare anjeun handapeun non kodar kepastian kepistaan tahta mizabil aqdar 6 tahta mizabil aqdar hees maneh handapeun pancuran kodar. Bu berarti kodar teh aya pancurana. Kos cai hujan mah gitu ngorolok. Ngartikeun hese atuh hese teh baca bahasa ahli hakikat. 6 ge lain hees, atuh teh hees teh kudu ditahan. Gur ngaji ge molor. Teh kudu dititah teh mah tuh. Mizab. Dah, pancuran akdar. Ainu sok aya di pancuran mah cai, berarti kudrat teh lir teh beda jeung cai. Nu keur ngocor, teureun-eureun. Sok urang di dinya mandi, dihandapeun pancuran kodar. Hartina moal kaluar urang teh tina kodar. Kulantaran teu kaluar tina kodar Allah. Atuh urang seakan-akan keur mandi di pancuran Allah. Lamun mandi di pancuran Allah atuh tiis. Geus kajeun hudang, kajeun sare bal kaluar tina kodrat Allah. Kajeun teuing urang gerak, kajeun cing-cicing moal kaluar tina kodar Allah geus. Eta teh karasa. Berarti karasa kudrat iradat Allah lir teu beda jeung cai anu ngucur ka diri urang. Lantislah urang sakumaha lantislah urang ku kudrat jeung iradat sakumaha lantislah urang kahujanan. Lantis ka sisi cai hujan, ka kaler cai hujan, ka hareup cai hujan, ka tukang cai kaluhur cai hujan, ka handap cai keur carita cai hujan. Kaluhur kudrat, ka handap kudrat, ka sisi kudrat, ka sisi kudrat, ka hareup kudrat, teu kaluar tina kudrat Allah. 6 tahta mizabil aqdar. Sok eta mah geus karasa, atuh geus karasa, hakikat karana ma'rifat. Urang geus aya di ma'rifat. Kitulah derajat manusia, derajat syariat, derajat tarekat, derajat hakikat. Ma'rifat. Mantap cek Kanjeng Nabi, al hikmatul jami'atu ma'rifatul haqqi. Hikmah nu ngumpulkeun mah penuh rahasia nganyahokeun Allah. Kumaha idza amila bila riya'in. Mun geus nyaho ka Allah, urang salat teu kudu hayang ka alam ku makhluk sebab Allah anu ngagerakeun salat urang nage. Nu mere hirupna ge Allah, nu mere napas ge Allah, nu ngagerakeun ge Allah. Anu nangtungkeun urang Allah, nu ngarukukeun nyusudkeun urang teh Allah. Atuh kunaon aja hayang ka alam ku pimitohaeun tolol goblok. Ayo. Jih. Anu ngagerakeun urang dagang teh kapan Gusti Allah sebab atuh hirupna ge pamere Allah, ilmu nage nang Allah. Urang nyaho kana ieu duit nyahona nang Allah, kemudian untung jeung rugi ge nang menang Allah. Leumpang urang nang Allah, cicing urang menang Allah. Atuh kunaon urang haju popohoan teh inget kanu bogana. Tuh. Urang ceramah, urang ngariung, urang ngaji dan lain sebagainya ieu teh nang gerak-gerak Allah kunaon Allah naju leungit. Nah, ma'rifatul haq ngajahokeun Allah. Kumaha idza amila bila ria'in wala sum'atin. Di mana urang beramal ulah aya ria, ulah aya sum'at, tanpa ria, tanpa hayang kadunga kadeng. Urang mah ngahaja hayang kadenge ku batur di orbitkeun di Facebook. WA-an. Hei, budak. Dipejeng foto urang.
didinya teh ditendenan beuh Kiai Haji Supendi AF. Masya Allah didele ku batur ieu sisa kolot-kolot tengik amat. Naon maksudna tuh kikituanan lamun lain hayang ria jeung sum'ah. Hayang kabeja hayang kadenge. Geus ulah hayang kabeja ulah hayang kadenge. Pepegatan aing jeung HP. Tolak tilu aing jeung sia. Geus teu bisa diruju deui ku aing. Kecuali meuli deui nu anyar. Hese. Dedanaon atuh. Oh, ulah aya unsur-unsur urang muludan ku muludanana unsurna loba jasa. Aya nu nita aya teh muludan teh ti pihak anu ayo ge sumbang sakean masa muludan kos kitu. Aya anu neuk datang ieu teh lamun teh mah tanggal sakean insyaallah kula hadir mun teh tanggal sakean mah teu bisa hadir penggede aya dijadikeun bae masa muludan kos kitu. Muludan mah ta'ziman linnabi wa takriman linnabi. Sia deuk milu dekeun teh sabodo milu salamet jang kaselamatan sia teu milu sabodo sia aing mah aing bae beres geus titik karak mauludan. Ulah yang rame urang-urang muludan ka Gusti Allah. Heuh jelema baca assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka sorangan. Sekolah sekia ya assalamu jelema areuh atuh berkatna jeung urang kabeh. Ulaya ria ulaya sumah Allah. Sebab darajat teh kabagi tilu hiji al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Dua al jannatu fi alamil malakut wa hiya jannatul tilu al jannatu fi alamil jabarut wa hiya jannatul firdaus. Di dunia orang bisa menciptakan surga ketika orang geus aya dina darajat hiji jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa teh artina surga tempat tetep patalina di alamil mulki. Alamil mulki alam dunia. Di dunia supaya orang jadi raja kumaha seakan orang di sorga. Ulah loba kabutuh sok gerage. Ulah loba kabutuh picenan-picenan kabutuh dunia ulah dibutuhkeun pepegatan urang jeung dunia sorga. Urang nu mantak balik ulang berangkat isuk-isuk jedur balik sore-sore jeder neangan dunia urang disiksa ku dunia teu jadi sorga teu jadi sorga diperbudak ku dunia. Urang teh hayang boga jabatan ulah-ulah jabatan hayang jadi kapolres hayang jadi kapolsek ulah-ulah hayang jadi komo jadi kapolri mah komo jadi panglima komo hayang jadi presiden jadi bupati jadi gubernur yang cacak-cacak yang jadi RT baik kudu ngaluarkeun duit sabaraha juta pemilihan RW kuarimah segala rupa hayang jadi lurah sabaraha miliar beakna diperbudak urang teh ku jabatan diperbudak. Ketika orang boga balok hiji hayang boga balok dua atuh tinggal neangan balok kalapa entak daun ararese amat. Tapi kan belum nyogok sabaraha ratus juta naik di balok hiji ka balok dua. Bintang geus teu cukup hayang 2 3 hayang 7. Diperbudak. Jadi sorga henteu. Apakah ketika orang jadi bupati jadi sorga henteu? Riweuh. Ketika orang geus jadi miliuder pengusaha apa jadi sorga henteu? Ketika urang geus jadi predikat doktrenos, profesor, hasil, menang sekolah di MISO, amis di jero. Di Boston. Mana emang ke Boston? Nyawa yang ngadenge doang. Boston di mana meureun? Tasikmalaya meureunnya. Weh, itu keluaran UKLA. Masya Allah. Universitas California pohara disandang lakunya na predikat sarjana. Woi, jurusan berbagai politik lah, ekonomi lah, hukum lah dan lain sebagainya. Apakah jadi sorga? Ente sama sekali. Ketika orang pesantren
pinuh ku otak, pinuh ku ilmu dina otak. Nah, apakah jadi surga? Henteu. Nu kumaha sih jadi surga? Lepas tidak kabutuh eta. Oh, gerage al jannah fi alamil mulki. Surga dina alam mulkiane dunia. Wa hiya jannatul ma'wa. Yakna surga di tempat cicing urang di dunia. Di dunia geus bisa menciptakan surga. Ketika nyaritakeun dunia lepas tina dunia. Nyaritakeun soal makhluk lepas tina makhluk. Nyaritakeun soal nafsu teu hayangna naon hiji bae Allah. Nyaritakeun setan, serahkeun ka raja setan. Aya warina. Bangun geus warauh teh heran aing. Ka raja setan bangun geus suara rauh teh gitu. Ku tenar-tenar teuing teh sih. Nah, iya. Lepas jadi surga. Batur mah isuk-isuk berangkat ke pasarnya nama cicing di imah. Batur mah terus ke kantornya nama cicing di imah. Batur ka ladangnya nama cicing di imah. Batur mah terus ke mana-mananya nama cicing di imah. Anu berbagai-bagai ke pabrik teh alah, ke pasar teh alah, dagang teh alah, kemudian tipis teh alah dan lain sebagainya. Woi, kapal sekolahan inte lepas di kos kitu surga. Cicing di imah. Batur jaritakeun tentang perekonomian gila aing mah ngadengeun lagi. Batur jaritakeun tentang perpolitikan alergi aing mah jaritakeun kos kitu. Batur jaritakeun tentang perbudayaan teu hayang aing. Hiji we lepas tina kos kitu hiji ka Allah. Teu hayang geus. Geus kulantaran teu hayang atuh dahar saya yang minum saya aya moal datang ka teu dibere boro-boro manusia. Cacak-cacak rambetuk tuh manula leutik waya hirup tetep bae dibere rezeki ku Gusti Allah sebab berkeyakinan kana ayat suci Al-Qur'anul Karim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Naon nu kumalandang di muka bumi Allah anu tanggung jawab ngarizkianana kunaon atuh urang make ikut campur tentang nu ditanggung jawab ku Allah goblok. Jelema anu berpolitik neangan dunia goblok, jelema anu dagang neangan dunia goblok, jelema anu berbudaya neangan dunia goblok. Dunia urusan rizki pitayeun geus diatur ku Gusti Allah dengan ayat anu tadi ketika urang berupaya, urang berarti geus jadi pangeran. Sesuatu ditanggung jawab ke Allah kurang kunam kedidik kudu diteangat tolong. Geus teu kaharti ye ngaji. Geus teu kaharti ye ngaji. Kakarang kesat seutik ye, kakarang saeutik geus teu pati kaharti. Kok kieu amat cenah kiai. Tuh, kakarang perjalanan nambah ge geus teu kaharti. Komo ngalaksanakeunana. Hanya orang-orang anu diberi keyakinan ku Gusti Allah lah anu berangkat dina rel thariqah menuju hakikat. Atuh nu kumaha norekat lantaran ngaji ge henteu, boro-boro norekat atuh rukun wuduna ge teu nyahoeun. Nyaritakeun cai mana nu mutlak jana mana mustamal mana anu kitu mutanajis mana nu najis ge teu nyahoeun. Atuh nu kumaha kabelah dituna. Tah hese. Ieu mah ngageser urang saeutik sesuatu ditanggung jawab ku Allah. Kunaon urang ilu campur? Tolol. Ketika urang di syariat teu meunang ditolol-tolol. Ieu mah kan ditorekat. Tuh, mata ngajina sapalkah. Siap wari cicing di mana di lembur anu. Naon bagawean jawab di macana lah tuh dagang we heuh satu teruskeun dagang didoakeun. Kudu didoakeun dagangna sebab di makom dagang. Aisyah, ai kula macana di kantor. Kantor mana? Karotos urusaneun agama. Oh, urusaneun agama. Oh, berarti itu beres sebudak. Sok, doakeun sing bener. Syariat mah tuh kitu bae. Di syariat mah ketika asup ka thariqat lepaskeun eta. Lain dunia eta tarekat mah dunia Allah menuju Allah. Mantap tarol kuari norekat ongko dagang ongko. Norekat ongko berpolitik ongko goblok. Norekat ongko usaha ongko tolol. Cie cenah imah jadi mursid, babetkeun murid kieu ya. Huluna adukeun yang tambok jeger-jeger.
mursyid bohong. Lain gitu atuh. Mursyid mah lain dipilih ku masyarakat, lain dipilih ku murid. Mursyid mah nu milih Allah nitipkeun ka kutub engke bakal milih tah eta mursyid. Sebab aya tanda kabursidan naon nyahoeun ka muridna keur bingung lantaran kreditan henteu anggeus. Tah teu kudu mursyid tuh kudu mabayarkeun hal kolektor ge nyahoeun. Lain deui duniana geus lain, bari mah geus lain. Moal wa kanyahoeun ka dinya lamun can leupas tina urusan dunia. Sebab atuh mata hate teh masih kena urusan dunia mah masih kena kahijab ku urusan-urusannya na dunia politik budaya jeung sajabana eta lah jadi hijab. Ketika eta geus dipicen ku nyana dunia geus eueuh di hatena makhluk geus eueuh di hatena nafsu jeung setan geus eueuh nyai-nyayan bla lain deui terasa ku ari nikmat geus eueuh hubungan jeung dunia. Batur mah riweuh urusan dunia nya nama seuri, batur mah urusan tani riweuh nya nama seuri, batur mah urusan politik nya nama henteu, batur mah urusan budaya riweuh nya nama henteu, batur mah urusan berbagai nya nama henteu. Lepas sorga engkena dijamin ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah lamun sia kaing engke ku aing bakal didatang-datangkeun makhluk-makhluk aing. Boro-boro nu bener nu teu bener ge didatang-datangkeun bae. Kelas santri dararatang, kelas kiai dararatang, kelas pengusaha dararatang, kelas jawara ge dararatang. Lain eta bae ka embe-embe milu namu. Kue be aku embe milu namu embe. Ucing milu namu. Terus ada singkolotra marah ulah teu meunang aya embe keur ngadaharan di colobong ketrek teu meunang marah. Persilakan be buat kamu udah beres eta aya haji pendek. Oh ini bus sama ini adalah misanan dari kambing udah bisa. Bisa dulu misannya nah ulah marah. Sebab dong, nu matak teu marah kana hubungan. Urang nu matak marah, si ama, aya hubungan berarti. Aya hubungan berarti kan? Berarti urang marah. Ketika urang geus hubungan jeung kue-kue, aya embe ka dieu seserian urang geus beukeun embe. Aya terus aing mah meuli henteu. Aya sia nyin teu aing mah aing ge teu hayang. Loh, beakeun ku sia embe, sia kege dipencit ku aing sia. Atuh dipejit ge dibedrang meuli yeuh. Itu busuk salah sangka banyak nama. Heran aing mah. Teu pinter-pinter teh kitu. Hubungan moal marah. Ketika orang make sendal kemudian turun di masjid sendal orang leungit, marah orang. Aya hubungan. Lamun urang hubungan dia sebiran sendal teh aya aing mah. Tah mah aya bae dipake ku aing. Kajen antepkeun hubungan sorga. Nu mantak urang henteu jadi sorga lantaran aya hubungan jeung dunia. Leungit sendal goblok teh si budak. Mana satpamna di dia? Ye, emang lu satpaman? Kunaon ieu? Aya satpam bisa leungit. Dilaporkeun sia ku aing. Hulu sia satpam dilaporkeun, mun ka pangi nu malingna dilaporkeun. Hubunganna gede gasa tah. Teu jadi sorga kan dunia, jadi riweuh datang ka ieu mah. Teu salaman-salaman acan, cek pemajikan kok ka teu assalamualaikum. Goblok. Assalamualaikum. Kunaon ka dia marahan gitu? Ya. Entah kah? Marah di luar kok dibawa ka dia teh hayang aing. Kek sadar. Kunaon gitu kunaon? Sendal leungit. Oh, sendal leungit. Bener ka? Laporkeun habek tolong teh coba. Pamajikanna, "Wede, sami bae ge." Sarua. Eta kan urang teh eta lamun aya hubungan pasti berat. Dicobalah ku Allah, bener sia deuk ka aingna, mulai ngariung. Dicobalah ku Gusti Allah, bener sia leupas, bener cek urang teh. Coba ulah bener-bener cek sia, coba ku aing. Tanpa dicoba can kanyahoan bener jeung henteu na. Mulai set datanglah ka imah, berkat dicokot. Aya nu sok nyokot nanti.
Ya batur. Emangnya nama kajatah batur teh resep. Mulai guys, kurang. Berkat kemana nya? Set, pan. Berkat kemana? Aya hubungan urang jeung berkat kajawan dibawa cenah ku si anu. Goblok tolol amat, teu jadi sorga. Teu jadi sorga. Lamun gitu. Tadi lain berkat aya. Ngan dibawa ku anu. Oh, aya hayangeun mah. Oh, masalah. Besi kurang. Bejakeun ka dieu ye. Nu di dapur bawaan los kan. Oh, bukan sorga kan. Masya Allah karim. Nyiptakeun sorga teh ya. Di dunia di alamil mulki. Al jannatu fi alamil mulki. Jadi sorga wa hiya jannatul ma'wa. Ulah ayat ta'alluq jeung dunia. Dicoba ku Allah, dirusak seri. Caratan Syekh Abdul Qadir ketika dipaling anjingna, nu anjingna teh aya masan 100 gram dilaporkeun ku panyawahna, mama, tuan, anjing anu paranti di ditu teh aya masan 100 gram dipaling batur. Kudu laporan ka aing tuh boro-boro emasna anjingna jeung siana dipaling aing mah hubungan jeung dunia. Surga. Sorga, rek ciptakeun urang nu ciptakeun sorga. Urang nyiptakeun riweuh. Urang nu nyiptakeun sorga, urang nyiptakeun riweuh. Hayang senang, tuturkeun ucapan Tan Abdul Qadir. Jannatul ma'wa. Di dunia urang nyiptakeun sorga, ulah bakal butuh. Keur ngaji mah bener. Bener. Datang we ka imah, Kak. Warung jangan dibuka, Kak. Aja nanaonan Kak. Ka pasar Kak. Aya rokok ge anu maling Kak. Sabos rokok anu maling. Kuncina ge nyengkleh. Tolol amat. Mulai tolol amat. Goblok amat. Sebab eta teh Pak Isah urang, kahirupan urang dipaling mah aya hubungan berarti urang. Terus dan lain-lain sebagainya. Nah, nu batak ayana uzlah teh kunaon? Aya uzlah itu puguh teu ka rumah uzlah teh naon? Wih, cenah lurah anu uzlah. Kunaon emang? Tabatu sieun ditagih hutang mah. Bos anu uzlah. Bos mah uzlah teh sieun ditagih hutang. Haji Peldi uzlah. Wah, tambah komo tambah dek dirampe. Uzlah teh ya ngajauhan dunia, ngajauhan makhluk. Aing dikejar-kejar bae dunia, aing geus teresep dunia uzlah. Aing dikejar-kejar makhluk, aing geus teresep ka masuk uzlah. Lantaran riweuh aing jeung makhluk nu biasa maca Quran jorol jelema, nu biasa zikir jorol jelema, nu biasa ieu jorol. Nah, aing embung riweuh eta, aing hayang merdeka hirup teh ya, hayang di sorga di dunia kene aing hayang sorga. Ulah aya karieuh jannatul ma'wa uzlah. Alhamdulillah. Coba normal teh. Kan? Iyalah kakarak ge urang nyaritakeun nyayan tah. Perjalanan wali Allah seperti gitu. Jadikeunlah di dunia surga dengan cara ulah aya hubungan jeung sekitarna, boh makhluk, boh dunia, boh nafsu, boh setan. Ketika eta geus jingrai kabeh, urang hidup sebatang kara cuman jeung Allah. Urang kahiji, Allah kaduana. Urang duaan, Allah katiluna. Urang limaan, Allah kagenepna. Urang kasapulan, Allah kasebelasna. Artinya tengah lingsih sasahiji Allah. Jadilah surga disebutna jannatul ma'wa. Guys, jannatul ma'wa hubunganana jeung perbendaan. Ketika lepas jeung perbendaan jeung materi, urang di dinya aya di surga. Ngaranna jannatul ma'wa, boga derajat urang. Tadi kan kakarak nyaritakeun derajat. Tah nu boga derajat teh eta. Ketika geus leupas karak boga derajat jannatul ma'wa kahiji eta adalah di alamul mulki. Ulah urang asa boga derajat, boh aing sok salat boga derajat can puguh derajat. Urang sok puasa can puguh tabang umum ngaranna disebut awam. Eta mah kaum awam can boga derajat. Nu boga derajat nah di syariat geus leupas tidak urusan kos kitu menuju thariqah, menuju hakikat. Eta karak derajat lah di dunia keneh geus di sorga sebab geus teu butuhkeun nanaon ngaranna jannatul ma'wa. Wallahu a'lam bishawab.